Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patopan sareng sim kuring di Barudak Family Channel. Ayeuna kuring teu nyarira langsung wae di sarangan ku saderek Kang Igoy. Kumaha sehat Kang Igoy? Alhamdulillah pangestu kumaha sawarna. Alhamdulillah saya bisa. Abi sanes kirang sopan ya sambil bakar lah. Oh siap lagi santai. Nah, jadi obrolannya lebih asik. Mohon lajeng. Sambil atuh kayak kopi heula. Abi ge ngalajeng atuh. Mangga. Ayo sambil di kopina tuh. Siap lajeng tampi. Mangga. Saya ya we puntennya. Siap santai. Emang ngobrol santai we. Nah, gitu pisan. Tapi satacana bi nyon kena puntennya. Sampai semangat. Seueur cumarios ka Kang Igoy. Da seueur nu panasaran oge pamirsa di channel Barudak Family teh nya. Siap. Ngomong-ngomong ya. Tapi ninggal rompi anu sakieu beng rasa di aya ku Mang Igoy nya. Tah pamiwios sareng diizinan ya nya ku Kang Igoy. Mangga wae. Ai Kang Igoy teh di komunitas mana ya? Mohon kasadayana nepangkeun abdi ku Gigoy di komunitas ASMI sebagai perwakilan insyaallah. Alhamdulillahnya aya geuningan pamirsa ieu teh di nepangkeunnya di Kang Igoy ya, di komunitas ASMI. Tah pertarosan nu kadua Kang Igoy nya. Teras di balik eta nami ASMI sareng artina teh naon sih Kang Igoy? Soalnya seueur anu panasaran. Mohon upami terangkeun dina nami ieu teh emang perkumpulan pemuda sebenarnya kapungkurna teh. Mohon. Tah seiring berjalannya waktu ku pangaresep ku satujuan janten we dinamikeun pemuda sawiran mapage silaturahmi nya tadi singkatna teh ASMI. Oh, janten tina ASMI eta teh nya singkatan nya ASMI teh nya. Kawit mah hanya sekedar main-main biasa gitu. Lami kalamian kok resepnya sama gitu kan. Janten lanjut lah, weekend ke outdoor, ancar gitu, lanjut gitu. Mohon. Tah seiringna waktu berjalan nya dugi ka ayeuna kegiatan di ASMI teh naon dungkul? Mungkin kanggo ayeuna mah ASMI teh nuju lajengna di outdoor we. Tadi kan tos pertanyaan sebelumnya tos ditarusin ku Panjajak. Mohon. Non wae sih kesibukannya nyata outdoor, bangsa traveling, bangsa outdoornya, bangsa hiking, bangsa nyaturing nu kari itulah. Ya, berbau outdoor lah. Untuk sekarang mah gitu. Nya intina umurnya urang teh tina artina ge tos mapage silaturahmi urang teh nya. Aduh, bangsa pisan eta anu ngadamel nami gitu. Insyaallah mugi janten berkah ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langkung teh silaturahmi langkung erat pisan ya. Dijagi pisan Insyaallah. Sareng rencangan sareng kumaha. Pas pisan eta ngadangutin arti lagi lah, terus hemat kok kalau kayak gitu. Insyaallah. Tah, lamun cika igonya, ASMI teh hanya untuk main-main atau aya naon lah di dalamnya. Kangge diri pribadi sih khususnya pas 3 jantan keluarga gitunya kapungkur hanya sekedar main kan biasa saja lah gitu kan. Anjing ayeuna penak anjing bisa ge tos biasa nu namina rencangan gitu kan ibaratkeun nama hari ieu mah benteng tos ibaratkeun mang tahun-tahun mang bulan-bulan oge keluargaan teh erat gitu resep lah gitu. Janten hoyong teh manjang gitu satrasna ciga kieu teh ASMI teh gitu. Jadi di dalam lagi wah terus ieu pisan. No janten ciga kumanya tos ciga sanes rencangan keluarga lah ibaratkeun mah. Terus jadi keluarga kedua lah sama Kang Igoy ya. Eta laras pisan. Benar.
tinu cerita awal Kang Igoy, tina cerita mana perjalanan Oh, ya. siap. Tina Asmi teh wah tos mapageus silaturahmi nya. Oh, Anu kadua cik Kang Igoy teh tos janten keluarga kadua oge. Wah, kita sungguh hebat luar biasa bukan oke gue. Nah, janten berodaknya tos diartikeun terus diceritakeun ku Kang Igoy nya. Artina Asmi teh pemuda sauyunan mapageus silaturahmi teh nya. Leres teh Kang Igoy. harus bisa nih. Nah, nya seueurnya anu pertarasannya geulihnya yang mana Asmi teh naon sih? Cenah Asmi teh naon sih? Aya tos dijembarkeun nami Asmi pemuda sauyunan mapageus silaturahmi kan enaknya. Mau berang dinya di Ah, jalan oge-nya eta pisan. sareng anggota ASMI gitu sadayana. Mapageus silaturahmi teh atuh da arti lagi masih kena jero mun di luar mah nya. Wah, cuma nyiapkeun waktu saya tahu. Duh, dibakar li marada slowly dua batang atuh ngobrol sakedik. Siap. Tah, Kopi na. mantap. Pada habis. Mantap geuningan teh kan. Kira ade atunya ngobrol kieu nya. Ih, urang teh teu sengaja teh Penaknya mah punten-punten nya satacana abdi teh aya pertarosan deui. Seueur sebenarnya pertarosan teh banyak kan. Kang Igoy tah gaduh teu pengalamannya bersama Asmi atau di luar Asmi anu berkesan. Anu berkesan ya. Lebih ke arah mistis sih sebenarnya. Perjalanan terakhir muncak gitu ya, hampir terakhir muncak. Sebelum ayeuna emang agak renggang heula sih di muncakna gitu. Terlepasnya atau mah acara outdoor mah masih jalan gitu nya bangsa travel gitu ya. Perjalanan ke Artapera sih nu terakhir, hampirnya terakhir bisa dibilang terakhir. Perjalanan awalnya teh Kang bade dalapan jalmi tak ka ditu teh. Pada berangkat ke Artapela teh. Oh, Artapela. Sedangkan abdi teh ngarevisina teh salah. Abdi tujuan bade ka Sulipera ternyata abdi malah nitikna Artapela. Nah, jantan tos salah paham ti awal ge gitu kan nya. Di bumi angkat teh asar lah bade nya tos salat asar gitu nya berangkat deh gitu kan nya. Mohon. Dugi ka base camp pertama di soreang teh. Base camp pertama teh. Oh, base camp pertama sanes base camp ibaratkan namanya pangampelan sadayana gitunya rerencangan sadayana tapi di luar Asmi ya teh. Oh, Sanes di jadi ieu mah di luar gitu. Oh, di luar Asmi. Nah, terlepas terus sadayana ready ternyata teh putus di tengah jalan. Anu alasanna karena keluarga, anu alasanna emang karena dan sebagainya lah nya biasa dijelaskan. Otomatis abdi nyandak rerencangan anu pertama bisa naik gitu kan ya. Daripada batal mending ready lah gitu kan ya. Nah, akhirnya saya mengalami itu gitu kan. Akhirnya berangkatnya mentiluan teh ganjil teh Kang Jaja. Oh, jadi di titik awal rencana teh 8 jalmi nya. Oh, 8 jalmi. Anu janten berangkat nupisnya nyelam tilu. Mun tilu Ganjilnya. mun karena estimasi ka puncak teh mung sajam lah nya. Ka kaki teh ternyata teh ngabluk tah sampai 2 jam lah hampir ka ditu teh. Tah di perjalanan terus asa aya karaos naon lah gitu kan ya. Terus emang abdi teh di tengah teh packing teh dibukaan deui bisa aya naon tinggalin kan. Biasa caket kene kan ke soreang teh gitu pulang deui gitu kan. Ternyata dicek sadayana normal gitu nya, normal dugikeun ka lebet ka Gapura Artapela tah. Pertama lebet kebun teh tah. Lumayan aya meureun 2 kiloan kalau lebet teh ka kaki teh. 2 kiloan. Jadi nyata tos karaos tah asa kok itu nombe sarupna maghrib gitu kan ya pada jam 7 terus sepina teh terus 3 tabu 11 tabu 12 gitu kan. Terus saya kejanggalan sih lanjut tehnya
terlepas di dugi akhirnya nya ternyata abg singgah teh lepat kedah nama base camp teh anu sareres nama di Atapara teh di eta di non di Cirawa abi lewatna ka Wayang Windu. Oh, jadi dibilang bisa salah jalur gitu. Mohon aya dibilang salah jalur sih henteu si kapungkur mah emang aya kene jalur eta. Terus aya nama terus dilegalkeun teu tiasa nya eta mah aya nama ka Cirawa teh anu lobatna boba bade ka Sulibra bawa tapi lobatna ka Cirawa teh. Tah terus terlepas dirinya teh abi teh nya biasalah check in masuk gitu kan daftar dugikeun ka ngecek deui abi mah selalu ngecek upami aya bisa naon deui nu kelat gitu main biasa teh jauh kene gitu ya. Tas dijelaskeun lobatna ka dieu arahna ka dieu ternyata tos lah abi teh tos fix sadayana abi start di kaki teh 7:30 mungi tos Start teh. mun start teh 7:30 mungi naon nyoba emang tak aya rute gitunya di gunung-gunung lain mah insyaallah ya gitunya non arahna ka dieu arahna kitu pas ka ditu teh emang tak aya nanaon gitu emang penerangan tak aya gitu kan. Ngomong-ngomong Kang Igoy, Mohon tadi kan Kang Igoy nyarios aya kejanggalan. Tah, kejanggalan eta teh Kang Igoy unggul anu merasakan atanapi sadayana gitu merasakan kejanggalan eta. Mungkin sih ari abdi mah diri pribadi emang abisinya harus gitu nya terus asa aya lain berat lah gitu sakuna-kuna. Terus aya nu sanes mah meureun karena pertama kali teh Kang Jija janten naik teh nya emang sok naik we gitu kan nya kating ke mah kumaha nya mah kumaha gitu kan. Itu penting mah kaparangan abi nyandak nate barang-barang di abi sadayana numpukna teh. Oh, jadi barang-barang sadayana teh ku Kang Igoy dicanat tuh. Mun tada emang abi mah emang ali ngaberatkeun nya emang abi nu nyandak gitu kan nya emang abi ngadamel acara enten aku abi wes dihandle gitu kan nya dugikeun ka lebeut masuk pertama hutan lah gitunya ciga hutan deui terus taya cahaya pisan ieu mah nya abi teh inisiatif tah ngaluarkeun headlamp sang center nya upami eta mah ternyata tas dicek padahal mah tadi teh di awal teh dicek heula tos sadayana tiasa urung gitunya aman lah gitunya kanggo naik teh ternyata teu tiasa dianggo sadayana bawa center bawa headlamp ngadada pareum we duka ka emang karena kagencetan sesuatu merenya abi teh positif we tidinya teh mikir nantinya dugi ayeuna dengan baterai saaya dina HP nganggo lah tah baterai center HP Mohon. Oke lah naik duitin ka tanjakan pertama teh si kantong teh emang tos berat eta mah karaos pisan eta mah tos berat terus kaayaana rarencangan tos pucet bias dan katirisan dukata kapayuna mah hipotermia duka kumaha dugikeun ka non akhirna istirahat lah sebatang heula biasa pemuda mah mereka santuy nya abi teh hilap deui di dinya teh teu ngiring instruksi nu ti handap ti kaki kedahna ka kiri abi ka kanan dugi akhirna pendak tah ciga lahan di luas gitu kan nya tah abi teh nyadak di daluran teh ka kanan ti dinya teh atuh eta nu namina asruk-asrukan pertama ciga nu motong jalan. Berarti Mang Igoy bisa dibilang Mang Igoy itu tidak mengikuti aturan dari bawahnya. Mohon si upami nincakna kadinya mah ngaleres. Tapi emang abdi emang pertama kan tadi itu kan emang pertama tempat pertama nu dikunjungi terus teh trip pertama kaditu gitu kan ya. Terus emang bawa orang baru gitu kan. Janten emang salah tujuan sih inti nama kuduna ka puncak Sulibra abi ka Artapela nya bentenna ngacalit gitu tapi emang pameung mah parah pisan gitu janten etana naon ngacona ka mana-manana gitu nya dugikeun emang abi kan
panterangan dihandap teh kengengnya gogorokan ngageruan saha oge ku abi teh nya di dilanggar we da kumaha deui atuh da posisina terus kaayaan capek teh pengeja terus kaayaan capek terus ningara rancangan bade hipotermia teh geuning terus katirisanna terus nya dengan jaket saaya gitu kan ya. Oh, Tah terus akhirna teh duikeun muka jalan lah gitu nya. Duikeun terus hampir 2 jam terus tengah wengi tanya posisinya teh. Hingga akhirna teh abi teh terus lah daripada peta ka mana wae terus muka tena bae we di mana ge cari tempat landai gitu kan. Itu asa hayang sebat heula we. ih, ratu dilajeng. Bisa dilanjut lah. Siap. Merada enjoy nya. Dan ngerokok nggak brodi. Kayak namanya kan tapi juga. kopinya dilajeng kopinya. Nah, jadi kemana teras di enak cerita. Tah terus didinya teh ternyata aya nu hilap deui tentang tenda teh ternyata tiang-tiangna. Dan akhirna si tenda teh diamparkeun hungkul we nganeutan awak hungkul mah tiasa lewat subuh hungkul. Dan akhirnya ngampar dengan sulikan kamuridinya. Abi kita pilih kena dibukakan untuk Iya lah. Nya tos sora anjing mah tos sora nya nu lain-lain mah tos nya tos aya lah gitu nya non menuju pagi teh kirinya tabu 1 tabu 2 teh. Abi mung bobo sabar aja gitu nya 2 jam da enak karena kacapean teh gitu nya. Terus si posisi kopi tos hampir seet gitu kan nya. Tinggal si sami hungkul da jam pagi gitu sarapan gitu kan. mohon. Akhirnya tadinya teh yang lewat gitu nya duikeun ka masih bingung kan gitu pertanyaan teh ka diri nyalira gitu nah bisa aya di gunung lain mah nu terakhir gitu kan biasa-biasa lah gitu sewajarna gitu nya naik turun gitu kan nya sampai ke putar-mutar kieu gitu kan dirinya teh duikeun sareupna reup we bobo pokok eri enjing teh geura nu tadina malam nanti sarem teh nya ternyata teh eta teh di payun teh puncakna manya dugeun teh kaimpleung eta puncakna sanajan eta seueur tenda di payun teh sok Bakat ku poek teh. iya bakat ku poek bakat emang meureun anu pertama naik teh emang riwajanganna narurut paja bente jeung tim abi gitu nya aya abi ngaguruan mulai gitu kan ternyata teh kitu terlepas dirinya abis itu turun orangnya turun teh tabu 5:30. Ternyata teh emang agak aneh-aneh suara non teh emang ternyata subuh teh aya nu nanggu jalmi nu ngantunkeun pajaja di luhur teh. Di luhur teh anu ngantun. Mun, Alah, abi mah nepi ka murining kieu pegonya ada mun. Karena emang pertama teh nyanda simak-simak naon gitu nya perlengkapan naon. Nah aja naik ka luhur disalahgunakeun. Kalah nyandak nu lain-lain rugikeun akhirna saur nama overdosis ngantunkeun di luhur teh. Overdosis. Mun. Overdosis rugikeun eta 1.500 teh ka handap teh 8 gigir ibaratkeun mah. Da eta dianggo anu ngantunkeun eta ditandu emang duikeun ka base camp aya keneh saur nama cenah duikeun ka puskesmas tah dicanak dihandap terus teu aya. Emang sih hari eta duka kumaha hanya emang suasana beda gitu nya abi tos kantong teh asa nyandakan 2 kantong gitu nya beratna kumaha asli da abi rek masihkeun ka nu sanes da teh enak gitu kan nya terlepas dirinya beres nya abi teh turun gitu nya bari jeung emang penasaran keneh dugi ayeuna gitu nya tapi hoyong ka jalur pertama lah hangke mah gitu alim kanu kamari deui lah gitu nya sanes kapok sanes kumaha nya emang ayeuna mah kanu aturan anu berlaku lah nu laras-laras gitu kan nya beres dirinya teh aya deui si alna teh ternyata ban teh bitu teh kumaha teh lagi perjalanan teh asli eta mah dengan saya dengan kacape dengan tenaga sisa-sisa alhamdulillah sih
bisa menyelesaikan meskipun berat oke gitu kan ya, coba emang ti jauh di jalan kaki ke jalan raya jauh gitu kan 2 kilo ya, menikmati lah. Nah mungkin Maigonya anu tadi dicaritakeun ku Mang Igoy di titik awal perjalanan menuju puncak, bisa dibilang salah satu penyebab Bang Igoy merasakan kejanggalan teh aya aturan nu salah sahiji dilanggar. Lah saya nincak naka di nyaman gitu kan ya. Tapi da pemari posisinya emang pas janari lah. Mereka subuh nakeun. Terus tambah capek terus tinggal rancangan nya pada tepar gitu nya abi mah non inisiatif we da kumaha deui nya sebagai atas sih emang abi nadi salah gitu kan ya, tapi da kumaha deui emang eta mah karena harus teh terpaksa teh ini, tapi emang secara spontan menurutnya intinya. Nah, Maigoy kira-kira aya teu kesan sareng pesan kanggo nya pendaki nu lainna ti Maigoy lah intina mah. Pasti sih setiap perjalanan pasti aya kesannya kesananya bahwa eta yang dari abdi pribadi kanggo menggunakan sanes lah gitu ya. Upami pesan namanya aturan anu aya di tempat etanya ikutilah gitu, mau tidak mau dah emang kita pendatang gitunya. Terus emang tikap bungkunya emangnya jargona salam lestari gitunya, bos sampah sekecil apapun canak di kanan gitunya, jantan kayak nimbulkan sampah di luhur gitunya. Upami kesan mah emang tiap gunungnya beda-beda sih. Mung abi di perjalanan ieu teh nyimpulkeun teh ternyata Bandung masih enak loh pakai muncak gitu kan dibanding nya perlu keluar kota heula gitu kan. Bandung heula we ubek heula gitu kan, sampaikan emang berkesan tan beti eta mah emang enggak telangkung gitunya balik keluar balik kumaha gitu kan. Mungkin abi mah cakap sakitu Kang Jaja. Aduh sebenarnya atur nuhun pisannya Mang Igoy tos kersa tina titik awal naon Asmi naon langsung nyaritakeun perjalanan Mang Igoy tadina ka Gunung Artapela. Nah, nya bige atur nuhun pisan antos ngaganggu waktu Mang Igoy lah ini. Untuk santai lah, cuma ngobrol-ngobrol santai sih sambil ngopi tanya. mohon siap. Yang meureun ke biasa next waktu dari meureun seueur keneh pengalaman Mang Igoy nya. Insyaallah lah ini bakal maseur gitu nya, tapi nya emang upami diceritakeun teh mah waktosna geuning mah nyiapkeun ku sawengi teh gini. Tah eta. Mungkin ku sabab waktu saya tos wengi Mang Igoy nya. Besok yang meureun Mang Igoy aktivitas lainna. Nya cukup sekian heula lah intina mah cerita ieu teh. Siap. Bisa lah nanti di lain waktu berbagi pengalaman di sareng rencangan abi dipertemukan lah intina mah nya. Nya abi ngaturkeun nuhun pisan ka Kang Igoy nya. Aduh, sageung-ageungna ieu mah nya. Pengalaman nu sakitu mantapna lah. Sami wae gitu. Nya sakitu nya kanggo teman-teman yang setia menyaksikan channel kami Barudak Family Channel, pengalaman tim Mang Igoy lah nu perjalanan muncak ke Artapela sareng tadi tenang Puncak Sulibra. Puncak Sulibra. Nu tadi cik Mang Igoy oge tomo ka kanu lain. Bandung kene masih juara lah. Ubek lah gitu Jawa Barat Mang Igoy nya. Sampai betah lah di Bandung. Masih kena yang endahna gitu nya urang jadi. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe di bawah dan jembring loncengna.